Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusim beribadah istiqomah anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa kumpuriung dina ieu malpalan mulia nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan ilmu nahu urang teh sini tambahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beribadah ayeuna bade nerangkeun masalah ilmu nahu, nguruskeun hanca anu kamari dina bab i'rab. Karena bab i'rab kamari can beresna bahwa i'rab kamari naon i'rab teh tagyiru awakhiril kalim. Kaina dina masalah i'rab teh terbagi. I'rab teh terbagi kana 4 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazmu fiha walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Artinya bahwa i'rab teh nya eta terbagi 4. Jadi i'rab rafa, kedua nasab, katilu gr, kaopat jazm. Tah i'rab anu 4 dieu rafa, nasab, gr, jazm. Eta teh di mana-mana i'rab anu 4 nempelna cicingna dina isim mangka eta jadi 3 dipikeun hiji. Dipikeun hiji naon? Ya eta jazm. Jadi rafa, nasab, JR, dapat nasab JR tah eta dina isim dipikeun naonna dipikeun jazmna. Ulah jazmkeun 4 kalau ditempelkeun kabeh kana isim tetep pikeun hiji. Di mana-mana i'rab anu 4 terus nyata lamun aya kana isimkeun pikeun hiji nyata ulah dijazmkeun. Isim hukul ayat 3 rafa, nasab, jr. Tadi nomor i'rab. Terus beresnya tadi masalah dina i'rab isim. Ya, i'rab isim teh sebenarnya naon tadi teh rafa, nasab, jr nasa kitu jajam mun kuat. Ina bab naon ayeuna bab eta keneh i'rab keneh ngan nempelna ina 4 eta nempel kana fi'il ayeuna ieu kana fi'il kitu keneh pikeun anu hiji. Ning dipikeun keneh ngan beda aya perbedaan. Ari fi'il mah nyaeta anu dipikeun JR. Fi'il naon anu maksud di dieu? Fi'ilna nyaeta fi'il mudhari'. Nah, fi'il i'rab teh fi'il anu jadi i'rab nya eta fi'il mudhari'. Contohna kumaha? Ia 1000
an yadriba lam yadrib. Jadi itu daekeun JR. Itu nang sakitunya dina masalah fi'il mudhari tegasna fi'il mu'rab atawa fi'il i'rab nya eta ngan tilu nempel ditempel kenana ngan tilu barisna henteu bisa JR tapi il henteu daekeun JR. Yadribu daekna itunya fi'il mudhari teh yadribu an yadriba lam yadrib itunya lam yadrib. Yadribu an yadriba lam yadrib itu bisa pi yadrib teu aya. Nah jadi naon eta teh ngan tilu-tiluna. Yadribu an yadriba lam yadrib. Kan yadribu naon rapa, an yadriba nasab, lam yadrib naon eta ngaranna jajem. Naon ari jajem teh disukunkeun eta ngaranna disukunkeun. Nah tadi dinya ngaranna teh i'rab. Masa kitunya tah mah geus paham salah situnya. Mudah-mudahan anu kieu geus sakitunya akan saeutik bari saeutik tetep urang tetep paham. Jadi i'rab teh kabehna aya 4 bacananya. I'rab kabehna aya 4. Nu naon 4 teh? Rafa, nasab, JR, jajem. Tah eta anu 4 lamun kana isim jadi 3. Rafa, nasab, JR. Karena fi'il kitu keneh 3. Rafa, nasab, jajem. Nah eta dina masalah i'rab teh kabeh nu 4 di tilu-tilu kana isim 3, kana fi'il 3. Dina isim dibuang naonna nu 4 teh dibuang jajemna. Kana fi'il dibuang JR-na. Itu tah mudah-mudahan ieu ilmu nahu ngajantenkeun wasilah kurang ngajantenkeun wasilah kurang bisa nyaeta bisa maca aksara gundul jeung bisa ngartikeun Al-Qur'an anu bener. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.